Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten pamirsa, patepang deui sareng musim kuring Alisa dina warta ngeunaan tomat momotaro dibudidayakeun di Lembang. Tomat teh beda-beda tu rea rupana. Disagedengeun tomat nu ilaharna dijual di pasar tradisional. Kiwari aya tomat nu beda tea nyaeta tomat momotaro. Hargana kawilang mahal. Eta tomat teh dibudidayakeun ku patani Lembang. Tur dierong boga pangaji anu mahal. Tomat teh salah sahiji bung-buahan nu ilahar dijadikeun bahan sayureun atawa sambeleun. Sakapeung tomat ge ilahar dikonsumsi langsung pikeun bibilas 1 tas dahar. Hargana kawilang murah, bisa dibeli di pasar tradisional. Kiwari aya tomat hasil tina budidaya anyar ngaranna tomat momotaro. Patani di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kiwari keur ceuyak ngabudidayakeun tomat momotaro. Eta tomat momotaro teh mibanda pangaji anu kawilang mahal. Batan tomat lokal, lantaran kualitasna punjul. Di Lelewek Lembang, tomat momotaro bisa tumuwuh kalawan hade. Samalah hasilna bisa dipanen 3 kali dina jero saminggu. Parang mangsana panen, mumpul tomat momotaro teh henteu bisa sagawayahna. Kudu luyu kana aturan, sangkan bisa awet tutur pangaji bisa tetep punjul. Tina ngaranna geus bisa kataksir yen tomat momotaro teh lain asli tomat ti urang, tapi ti Jepang. Tumuwuh tomat momotaro kawilang langka di Indonesia, lantaran kudu nyaluyukeun jeung hawa katut lingkungan di Indonesia. Pon kitu deui dina ngurusna, leuwih bangga batan tomat nu ilahar aya di urang. Matak moal aneh upama harga eta tomat teh kawilang mahal. Upama dibandingkeun jeung tomat anu ilahar tea, momotaro katangen beda boh tina wangunna boh tina rasana. Pon kitu deui hargana. Harga tomat momotaro teh jauh leuwih mahal batan tomat sejena. Harga tomat momotaro bisa tepi ka 20.000 dina sakilona. Eta tomat teh rea dijual di supermarket di Jawa Barat. Sakitu wae warta ti simkuring, mugia bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.